Kebenaran tak budak. Akan ngopi di naroko. Biasa tuh kayak kata dahar ya. Naroko aing ya kali. Woi, dah kenal dia. Ngopi non. Aing jamak. Ngopi kan. Terus naroko. Terus Terus dahar aing dia lah. hubungannya jangan non. Minta rokok aing. Ih, tulak tak tadi minta rokok doang si anjing. Beneran. Dia mau kopi ditaburkeun aya aing. Terus Kedua dia hewan aja, ya karena aing. emang aja. Dia. Naon kena minta rokok aing bea. Teuing lu bakena di warung. Lain meuli ngeloe kena di warung mah. Tadi itu. Usaha bae tuh bukan duit, Usaha di ampun. mana aing? Dangdut dijualan. Jangan dijual ge tah menjing kawin duit. Habis meuli rokok lah bae kayu itu lah kamikiran kawin. Aing minta bae kana dia. Embung moal mau berek ku aing. Naon minta Aing rokok doang. kopi doang mah anjing naon. Tahu mah lagi taburkeun ku aing. Oh, ada dekna doang. Aduh, geus ulah hayang. Hore dak lah ku aing ya. Ya mah taburkeun lah ku aing minum lah. Ka mana ieu? Ya pahit rasanya. Ini colet ya ternyata. Aing ya tahu pahit. Woi, nanya lamun dia, Ih. tadi beneran dia ngerokok. Oh, Tah. Nanya aing. itu dia. Kuari mah bager kana aing. Geus ku aing doakeun pemenang duit na obat ya lah. Amin. Ya, Laju. Kapan dia di kamar itu sulin ti ditu? Ti lembur sabeula. Buat tubuh gerangan dia mah. Tubuna nyari cewek lain. Oh, Kira aku tuh bunangan. tuh. Cewek didinya mah pelit biasa jeung ngelepot we. Hewa ai. Geus main mah diuk. Dia na bae meureun kurang kasep. Aing sakit ganteng dia mah dulu. Kadinya na jeung saha dia? Sarangan teh duaan. Gua aneh. Saha? Yang si beak eta teh kampung bangkong sawah teh ya. Si Bangkong sawah. Oh, Ya teh dia mau ulina jeung nu kaditu jing. Atuh jeung urang kasep jeung ulina. cek meh teh. Pokoknya abi kang mantap cek aing. Mana dia? Bener itu. Duit teh gableg. Beungeut rombeng. Yang moal daya keluar ke ih nyalu. Ih kagok asing ada beungeut dia. Iya. Pokoknya mah kalau aing sukses mah. Antar aing bae geus. Saha nu nganter? Aing Dia Embung aing mah mau nganter dia. Wah, bae dia upah Saya solo. sukses ge mungun mikangna pasti kana dia mah. Wah, kopi geus meunang jeung rokok. Terus kuari aing balik. Dadah. Awat aing mah aing male dong baing mah. Goblok. Anting potong, gelam potong, anting potong. Gelam potong, anting potong, lang. Aing potong gitu. Gelang potong. Gelang potong, anting potong. Bang, gelang potong, Bang. Anting potong. Ih, polongo meureun. Disaung we kan anting potong. Atau sugan we aya anting potong gitu, saung gitu nyong. Baros tuh loba tuh baros. Atuh bang kudu makan duit meureun. Ada emang ti dieu kan atuh ti dieu kudu makan duit goblok. Atau sugan geus teh aya kan potong mbokna kitu anakna saha kitu. Oh, mbok urang mah. Oh. Eta di imah saha di imah kitu. Kata anting teh potong gitu. Teu boga. Hah? Teu boga. Heeh. Kesimal ngajual anting yuk. Ngomong-ngomong si Arka kemana ya? Soalnya ngenong-ngenong ke rumah aing tak baik tuh ngomong-ngomong mah nama. Coba jadi baik lagi. Ngomong kan bentes naon ngomong tak. Naon? Si Arka tuh. Tuh tadi mah aya, tadi kali itu, lupa kali itu. Kali itu. Nah. Oh. Itu ngenong udah aing mah nama baik tuh ngomong-ngomong. Iraing dong nah. Keputing. Kemarin teh di ditu mainan. Gitu. Di kampung sabeula. Abang sorang budak itu. Budak itu bari nganjang mainan endong, mainan mah. Oh, tadi teh mah nu diomongkeun ieu teh si Bangkung sawah. Si Bangkung sawah. Eta si kunyuk kemana si kunyukna? Dari itu tuh. Oh, kali itu. Nengan si kunyuk itu. Iya tadi mah tadi ngopi minta kopi nyokot rokok doang. Lupa ini kali itu dadah. Kita mau modal jasa cuma goreng main nama itu rokok aing di kantong aku main nama. Goblok meureun tadi dia nyokot rokok. Oh mana aya rokok di kantongna. Mah. Tadi dia ngabiakeun kopi. Rokok aing. Ini di rokok kita yang ngerokok ngapus sorangan bae di situ ge. Lumpat ya kali itu tuh nyawa. Di all si Arkane tam si kunyuk tuh mah. Sia kami deh udah ngejual dengan aneh potong bari ngasih kunyuk tah. Bareng-bareng. Mau ngopi lah, mau lah. Paus lah ngabiakeun.
Tadi itu kasih dulu. Anting potong, gelang potong, anting potong, potong. Gelang potong, anting potong, gelang potong, anting potong, gelang potong, anting potong, gelang potong. Ya itu Kang Rim, pasti tanyakan bukan aja. Bukan baik, anting potong lah. Anting potong, gelang potong, anting potong, gelang potong, anting potong, gelang potong, anting potong, gelang potong, gelang potong. Gelang potong yuk. Gelang potong, anting potong, anting potong, gelang potong, ini potong, disobek, anting potong, gelang potong, ini potong, anting potong, anting potong, bang, anting potong teman, disobek. Aduh, ente gaduh mang, anting potong mah. Gaduh oke tanu potong dah eta kata ya bor. Kamu balapan 3 awet sama jing, ini anting potong, gelang potong, Atuh disobek, gaduh abi mah. disobek, disobek. Nu sobek boro-boro nu sobek. Teu gaduh sapotong-potong acan abi mah. Oh, sudah bae nu sobek gitu. Kemudian saya kopi air rokong. Heh, dia main kopi ban serobot bae. Mana? Naon? Woi, dia ada bola lompat kabur. Woi, ayo dia. Woi, main kopi serobot bae. Untung ente menang, rokok menang, kopi menang, lumayan. Untung tuh. Kesana ala rasem tuh bukan rokok yuk. Dah, terus dah, jualan dah. Anting potong, gelang potong, anting potong, gelang potong, anting potong, anting potong, anting potong, gelang potong, gelang potong, anting potong, dipotong, gelang potong, anting potong, disobek, disobek, anting potong. Pas sebenarnya pamuda teh, kalau tanyakan anting potong langsung bayar, dipotong lidinya. Anting potong, anting potong, anting potong. Oh, mang, potong nih. Bayar, dipotong orang. Woi, kopi saya tuh. Mantap. Kopi saya tuh. Minum bae dia. Mentah heula naon kumaha? Oh. Bah. Kau pindah-pindah sama kopi hiji dong nyamuk aing. Aing kah? Aing. Aing cabuk aja deh pemuda. Aing. Anting potong gelang potong, aing cabuk pemuda jadi. Aing aduh anting potong, gelang potong, anting potong, untuk aing potong kita buat. Oh aing terus embeknya ya haus sing. Untung kalapa tah nek ditaek ku aing. Boga si eta teh bangkong sawah. Geus rokok keur peuting meunang aing sabungkus. Nah, kuari nek kalapa aing. Nek kalapa lah aing ieu. Aing bisa nek ieu. Mahayu. Udah sana aing ambil potong menang-menang, aing balik itulah tolong kebun aing lah. Salah paling bapak aing dah. Tak kita sampein lah. Jadi ya eta bangsat ya bayawak pantesan dugan aing beak sia. Kon amat yang ngabiarkan dugan aing toko aing ku dia dibawa ku dia, dugan aing dipaling ku dia. Cuma tuh jelas dia mah bayawak. Aduh, aing cek maling cek nangis cek naon ieu. Geus aya nu bogana deuleu tah, bangkong sawah. Geun aing. Kumaha ieu aing euy? Wah, turun mo dia. Geus toko aing ku di dia. Embat, geus dugan aing ku di embat ya. Turun. Gua aing tuh bisa turun dia bangkong sawah aing kumaha ieu aing tuh bisa turun. Ih, dia. Gua aing tuh bisa turun bangkong sawah. Ih. Ngasnya bahalat dia bayawak. Geus dugan aing peak ku dia. Geus kaing turunkeun. Dia mah goblok dia. Goblok dia. Kebayawak. Iya.